Aya lain? Aya nu yang beli motor kan? Aya nu eta tuh jelema tuh nu rek jual tuh. Mana? Tuh. Oh, nya nih. Nah, ayo burukan ka dia. Santai ayanya. Ah, iya nu rek jual motor teh. Iya. Heeh. Cek. Kang, Damang. Alhamdulillah. Kemana wae, Cek? Alhamdulillah. Kopi tah kopi. Ayo siap. Ya. Iya, neangan motor. Ah, kieu we, ngape oge pagawean. Lain keur kieu wae. Iya, neangan motor, butuh motor. Kan uang ngajual motor lain. Heupuh gue teh, Cek. Ting kemanan bogana ieu teh tara disapukeun ieu teh, jadi kotor we. Kieu. Balik ya teh. Kurang teh neangan motor kalau kuna kotor-kotor segala. Iya naon ka dieu ieu? Geus aya naon ka dieu? Cenah ya Allah. Iya wah lain. Cek si Ece, war ngejual motor. Heueuh pugunya teh ieu teh ting kamanan bogana, kieu kotor aya anana. Cek kumaha teh? Oke, tenang cicing. Aya naon ieu teh? Iya Kang, badan ninggalan motor. Cek si Ece aya nu di dieu nu rek ngejual. Oh, muhun eta motor abi atuh ayo jeung urusan jeung urang we atuh ayo. Ayo ka di tukang atuh di tukang. Ngobrol lah mending ngeunah ning. Beureung adem. Tar kamarana, Cek? Naon? Tah nu bieu teh nya baju beureum bieu, eta nu rek ngajual motor teh. Si aya eueuh konsumenna. Pan tadi teh aing teh ngomong kitu. Dasar torik.